Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Babus sudasi. Babus sudasi ari ieu eta bab anu bangsa genep. Wa fihi sareng eta tetep dina itu babus sudasi sab'a asyrota ari 17 naunana mau'idotan papatahna. Fintani nu ari 2 khobaroni eta hadis 2 nana. Wal baqi sareng ari anu sasesana atharun eta kaol salaf. Maksud athar dina kitab ieu mah. Al maqalatu ari maqalah al ula anu kahijina. Qala eta parantos ngadauh saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sittatu asya'a hunna goribah ileh kana kaol anu neme. Sittatu asya'a ari genep pirang-pirang perkara. Hunna eta ari itu sittah. Goribatun eta anu asing, eta anu aneh. Ai ba'idatun tegesna anu jauh anil munasabati tina ngamunasabah, tina pantes, tina sesuai. Fi sittati mawadhi'a dina genep pirang-pirang tempat. Al masjidu kahiji ari masjid, goribun eta anu aneh. Idza kana di mana-mana parantos kabuktosan naon al masjidu masjidna mabnian eta anu dibangun fima di tempat baina qaumin tetep itu ma aya di antara kaum la yusalluna anu tara sarolat itu kaum fihi di lebet itu masjid ay fi dzalikal masjidi tegesna dina lebet itu masjid. Wal mushafu sareng kadua ari mushaf goribun eta anu aneh eta anu asing idza kana di mana-mana parantos kabuktosan itu mushaf naon al mushafu mushafna maudhu'an eta anu disimpen fi manzili qaumin di imahna hiji kaum la yaqrauna anu tara maraca itu kaum fihi kana itu mushaf ay fi dzalikal mushafi tegesna kana kandungan itu mushaf. Wal Qur'anu sareng katilu ari Al-Qur'an goribun eta anu aneh idza kana di mana-mana parantos kabuktosan itu Qur'an mahfudon eta anu ditalar fi jawfil fasiki dina cangkemna jalma anu pasek dina sungutna jalma anu pasek ay fi qalbi man tegesna dina hatena jalma ieu taqoda nekadkeun ngayakinkeun itu si manhu kana Al-Qur'an wa syahida jeung nyaksikeun itu si manhu kana Al-Qur'an walam ya'mal barina teu ngamalkeun itu si man bima kana perkara fihi tetep itu ma aya dina Al-Qur'an. Wal mar'atu sareng kaopat ari istri al muslimatu anu muslimah as-solihatu anu solehah ayil muti'atu tegesna anu taat lillahi ka Allah wali rasuli sareng ka rasulna Allah al muhsinatu anu gawe hade lil umuri kana pirang-pirang urusan. Goribatun eta anu aneh piadi rojulin dina sandingeun lalaki hiji lalaki maksudna jadi pamajikan hiji lalaki zalimin anu zalim aidza kanat tegasna di mana-mana kabuktosan itu mar'ah fi ismati zaujin eta tetep aya dina perlindungan atau penguasaan hiji salaki mujawizin anu melampaui anu ngalewat anil haqi ngajauhan hak ilal batili menuju kabatilan sayyi'il khuluqi anu goreng akhlakna. Qala parantos ngadauh sa nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqon ileh kana kaul anu neme. Ahabbukum ari anu pangdi pika cinta na ti aranjeun sadaya
ilaya mungguh abdi ahsanukum eta nupang saena ti aranjeun sadaya naonana akhlaqon akhlakna al muwattiuna anu harampang kabeh naonana aknafan jangjangna tanganna mun ceuk urang mahampang birit ieu teh kan peribahasa aladina jalma-jalma atawa aranu ya lapuna nyaahan itu ladzina wa yu'lafuna jeung diparikanya itu ladzina intaha wa husnul huluki jeung ari akhlak anu sae ayakuna eta yen kabuktosan si jalma sahlal arikati eta anu sae perangaina sae watakna layyinil janibi anu babari diatur ari manana makan mana layyinil janibi mah lembut sisi-sisiana tah lempengkeun layyinil janibi anu gampang diatur tolikil waji anu amis budina qalilil fauri anu teu gampang amek qalilal fauri anu teu gampang amek thayyibal kalimati anu sae cariosanana qala parantos ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin kana kaul anu nume ahlul jannati ari penghuni surga kullu hayyinin eta saban-saban anu gampang diarahkeun layyinin anu lembut sahlin anu hampang hararampang naekan tolkin anu manis budi pekertina sae budi pekertina warajulu sareng lalaki al muslimu anu muslim asolihu anu soleh goribun eta anu aneh ya nomor ka 5 nanya fiyadim roatin dina leungeuna hiji istri atawa disandingeun hiji istri hartina jadi salakina hiji istri rodiyatin anu hina ai idza kana tegasna di mana-mana kabuktosan itu si rajul fi ma'asyiratim roatin eta tetep aya dina kehidupan hiji istri wadhiatin anu leungit fil hasabi dina garis keturunanana ari hasab mah lebih mencakup kana nenek moyang munasab mah lebih kana jalur eta garis keturunan berarti fil hasabi teh garis keturunan nenek moyang gitu nenek moyang hakirotin anu hina finasabi dina nasabna dina silsilah keturunanana sayiatil huluki anu goreng ahlakna qala parantos nyarios sahabadul bulagoi sapalihna jalmi-jalmi ahli balagoh al husnul huluku min nafsihi al husnul huluki min nafsihi fi rohatin wan nasu minhu fi salamatin ilaih kana kaul anu neme al husnul huluki ari akhlak anu sae min nafsihi tina datiahna itu husnul huluk fi rohatin eta tetep aya dina ketenangan wan nasu bari ari manusia minhu tina itu husnul huluk fi salamatin eta tetep aya dina keselamatan wasayiul huluki jeung ari akhlak anu goreng annasu eta ari jelema minhu tina itu sayiul huluk fi balain eta tetep aya dina bencana wa huwa bari ari itu sayiul huluk min nafsihi tina datiahna itu sayiul huluk fi inain eta tetep aya dina kahinaan atau dina kasukaran wal alimu sareng kagenep ari jalma anu alim goribun eta anu aneh idza kana di mana-mana kabuktosan itu alim mukiman eta anu menetap baina qaumin di antara kaum layastamiuna anu teu ngadarengekeun itu kaum ilaihi ka itu alim ay layalikuna tegasna teu layak itu kaum asam kana nguping ila hadithihi kana pituahna itu alim. Thumma qala salajengna ngadawuh sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim ilaih kana kaul anu neme innallaha sayaktosna Gusti Allah taala mahlur Allah la yanzuru eta moal ningali Allah ilaihim ka itu kaum ai haulail qaumi tegasna ka ya pirang-pirang kaum alladzina aranu la yusguna
tengah darengekeun itu kaum ila kala amil alimi kana cariosana jalma alim yaumal kiamati dina dintenan kiamah nadharur rahmati kalawan paningali kanyaah wayah tamilu jeung narima pantes naon ayar jia yen kembali naon adzamiru dhamirna dhamir mana dhamir ilaihim tah yang duru ilaihim ilal madzkurina ka pirang-pirang anu tos dicarioskeun sadaya aula atawa henteu. Jadi si dhamir ilaihim teh bisa kanu genep teh atawa bisa kana nu terakhir nu nomor kagenep. Wahum jeung ari itu madzkurin aladina eta jalma-jalma lam yusollu tara sarolat itu ladina fidzalikal masjid di masjid walam yaqra'u jeung tara maraca itu ladina fidzalikal musafi dina musab wal khariju jeung anu kaluar an amrillahi tina parentah Allah wasayul huluki jeung anu goreng akhlak minar rajuli tilalaki wal mar'ati jeung istri waman jeung jalma lam yatba tenuturkeun itu man kalamal alimi kana cariosana jalma nu alim wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu anu nomor kaduana qala eta parantos ngadawuh sanabiu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala ilaih kana kaul anu nume sittatun ari genep binan nasi ti jelema ti manusia la'antu eta ngalaknat abdi hum ka itu sittah wala ana jeung ngalaknat hum ka itu sittah sallallahu Gusti Allah taala malur Allah duaun ari ieu eta doa minhu ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim ka itu sittah wa qulun nabiyyin bari ari saban-saban nabi mujabun eta anu diijabah mujabud da'wati eta nu diijabah doana wa fil jami'i isogiri sareng dicarioskeun dina kitab Jami' Sogir lawan mujabun lapad mujabun bihad fil mudhofi ilaihi kalawan dibuang mudhof ilaihna jadi teu aya da'awatian aya minallahi tegasna ti Gusti Allah taala mahlur Allah wa minal khalqi jeung ti makhluk waruwiya sareng diriwayatkeun itu mujabun biyain kalawan make iya biya tahtiyatin kalawan dibaca make iya anu dihandap badalun sebagai badalul mimi sebagai badal tina mim jadi dina hiji riwayat mah dibaca na teh yujabu jadi fi'il mudhari wal jumlatu sareng ari jumlah minal mubtada'i tina mubtada tina waqulu nabiyyin wal khabari jeung khabarna halun eta jadi hal tarkibanana min fa'ili la antuhum tina fa'il nu aya dina lafaz la antuhum jadi wa kullu nabiyyin bari ari saban-saban nabi azaidu kahiji jalma anu nambahan fi kitabillahi ta'ala dina kitab Allah ta'ala ayaman tegasna jalma yadhulu yudkhilu ngasupkeun itu man fihi dina itu kitabillah makana perkara laisa sanes itu ma min huti Allah wa yuawilu jeung nakwil itu si man hukana itu kitabillah bima ku perkara layasihu teu bener itu ma wal mukadzibu sareng kadua jalma anu ngabohongkeun bi qadarillahi taala kana qadar Allah wa huwa sareng ari itu qadar ta'alluqul iradati dzatiyati eta ngahubungna kehendak Allah anu bersifat dzatiyah bil asya'i kana pirang-pirang perkara fi auqatiha dina pirang-pirang waktuna itu asya al khossati anu tangtu fata'liku kulli halin mangka ari ngahubungkeun saban-saban tingkah min ahwalil ayani tina pirang-pirang tingkahna makhluk zat ayan bizamanin muayyanin kalawan zaman anu tangtu wasababin jeung sabab muayyanin anu tangtu ibaratun eta hiji ibarat anil qadari tina qadar jadi qadar teh nyata hubungan antara iradati Allah ka makhluk dina waktu tertentu jeung dina sabab tertentu wal mutasallitu jeung katilu anu nguasai atau pemimpin penguasa bil jabaruti kalawan diktator naon maksudna jabarut teh bifatil ba'i kalawan dibaca patah ba'na bil jabarut ay bil
kibari tegasna kalawan sombong wal kohri jeung maksa. Fayu izu atuh ngamulyakeun itu mutasalit atau ieu teh cenah atap bayan bisa. Payu izu nyatana ngamulyakeun itu mutasalit bidzalika ku itu jabarut man kajal ma adzala parantos ngahinakeun huka itu siman sallallahu Gusti Allah taala mahlur Allah. Wahum jeung ari itu man adzallahu Allahu taala ahlul batili eta jalma tukang ngalakukeun kabatilan. Wa yudzillu jeung ngahinakeun itu mutasalit man kajalma azza parantos ngamulyakeun huka itu siman sallallahu Gusti Allah. Wahum jeung ari itu man azahullah alul haqi eta jalma anu aya dina jalan kebenaran. Qauluhu ari dawuhanna musannif fayu izu tegasna lapad fayu izu bil fa'i kalawan make fa atpu tafsirin eta jadi atap tafsir. Wa fi nusatin jeung dicarioskeun dina hiji manuskrip atau salinan matan bil lami kalawan dibaca make lam tekufa. Wal mustahillu sareng kaopat jalma anu ngahalalkeun li haramillahi taala kana anu diharamkeun ku Allah taala bipatil hai kalawan dipatahkeun hakna waroi jeung rona ai harrama makkah tegasna haramna Makkah. Wa jeung ari itu mustahil jalma nu ngahalalkeun man eta jalma paala migawe itu siman fil harami di tanah haram makana perkara yuhromu geus diharamkeun non fi'luhu migawena kana itu ma atawa kieu yahrumu atau yuharrimu ngharamkeun Allah fi'lahu kana migawena kana itu ma mangga. Wal mustahilu sareng ka 5 jalma anu ngahalalkeun min itrati ti keturunan abdi ay dzurriyyati tegasna keturunan abdi wa qarabati jeung kerabat abdi makana perkara harrama geus ngaharamkeun sallallahu Gusti Allah kana itu ma wa sareng ari itu mustahilu min itrati ma haramallah man eta jalma paala migawe itu siman fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di ka keturunanana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makana perkara yuharrimu atau yuhramu geus diharamkeun non fi'luhu migawena kana itu ma minal ma'asi nyatana pirang-pirang pamaksiatan wal madzalimi jeung pirang-pirang kadzaliman. Watariku sareng kagenep jalma anu ninggalkeun li sunnati kana sunnah abdi bil irodi ku cara ngabalieur anha tina itu sunnati istighfafan karena ngentengkeun nganggap enteng. Fa innallaha karena saektosna Gusti Allah taala mahalur Allah layang duru eta moal ningali Allah ilaihim ka itu madzkurin atau ka itu kaum yaumal kiamati dina poenan kiamah nadara rahmati kalawan paningali kanyaah. Rawa parantos ngariwayatkeun hadal haditha kana ieu hadits saat Turmudzi Imam Turmudzi wal Hakim sareng Imam Al Hakim an Aisyah ta katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wal Hakimu sareng parantos ngariwayatkeun kana itu hadis Imam Al Hakim takdirna warwa hadal haditha Al Hakimu an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wal maqalatu tsalitsatu qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an inna iblisa qaimun amamaka wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.